Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mbah Renggong jeung Campaka jadi boga pamikiran anu sarua. Kamampuan si Jagal Hawuk dina ngarubuhkeun anu jilawan tetela leuwih gancang tiba tenang bule. Sedengkeun si Jagal Hawuk jeung Guntara anu neruskeun lampahna harita tepi ka dusun Alas Datar. Kadatangan si Jagal Hawuk jeung Guntara harita langsung dihadang ku Ki Buyut Wajah Datar jeung Dewa Dewi Alas Datar, dihadang ku tilu urang jalma. Harita si Jagal Hawuk langsung nyangeleng bari nyarita. Wah, rek dana hawan maranes tiruan. Make jo ngahadang kain sagarupa sakoplok. Dasar mangkaluk balalagub. Waniwan siang ngahadang ngahalangan kain sakoplok. Hasok nyingkir sia. Lamun teu hayang dibulak-balik mah sia. Mun teu ngahalangan jalan. Jelaskan kumana sargon. Maksud tujuan urang. Lain kalau kang ngajrog wae kitu sia teh. Oh, plok. Guntara ngabagikeun paneuteup ka tilu jalma anu ngahadangna beritus nyarita. Kuring duaan datang ka dieu lain lantung tamu laku. Dengekeun ieu. Ngaran kuring Raden Guntara. Ieu alo kuring nelahna Raden si Jagal Hawuk. Maksud jeung tujuan pangna ngambah ka ieu dusun Alas Datar. Sabab rek terus kadang yang Alas Karoban. Oh, saha anu katiluan? Ki Buyut Wajah Datar anu harita ngajawab. Dewe Ki Buyut Wajah Datar nu ngawasa dusun Alas Datar. Ieu nu duaan pangawa dewek anu katelah Dewa Dewi Alas Datar. Jadi si laing duaan rekadang yang Alas Karoban. Mending tong diteruskeun lapas si laing duaan. Sabab geus jadi katang tuan setiap jalma asing teu bisa datang kadang yang Alas Karoban. Wah, maneh teh rek ngahalangan kain Wajah Datar. Jangkar kehead. Aing mah moal beunang dihalangan ku sasaha oge sia koplok. Anu wali ngahalangan ka aing, waka ngarasakeun akibatna sia. Mangkalu kawas maneh mun tong wani nyeun masalah jeung aing sia Wajah Datar kurang ajar. Dewa Dewi Alas Datar langsung kahudang amarahna ningali sikap jeung ngadenge caritaan si Jagal Hawuk. Harita Dewi Alas Datar anu nyarita ditujukeun ka si Jagal Hawuk. Maneh saukur budak satepak. Geus wani nyarita kurang ajar sa Jagal Hawuk. Teu ngajenan Ki Buyut Wajah Datar anu ngawasa dusun Alas Datar, kurang ajar sia. Nyarita paduh wae. Tadi geus dijelaskeun setiap jalma asing teu meunang datang kadang yang Alas Karoban. Dewa Alas Datar milu nyambungan kana caritan pamajikanana. Si laing duaan leuwih hade baralik deui.
sababun masih keneh kekeh teu beunang di halangan mangka sileng duaan bakal cilaka. Montong loba bato jeung aing mah sia kurang ajar. Wani-wani sia ngahalangan ka aing. Hasok sia maju marane tiluan tarung jeung aing sia. Tong hiji-hiji kabehanana maju jeung aing mah sia. Mangka lu kawas marane tiluan moal make kudu lila bakal dirubuhkeun ku aing sia. Mangka lu kawas marane tiluan eueuhna naonan keur aing mah anjir. Hasok maju tarung jeung aing sia tangkurakitan. Dewa-dewi alas datar langsung meresat pedangna tulis ngaret kaki buyut wajah datar. Nu direret ngacorelat ka tukang ka tempat anu rada anggang. Dewa-dewi alas datar langsung ngawangun pasangan saga ciri pikeun majuna rajang. Si Jagal Hawuk ngaret ka Guntara bari nyarita. Bener mani Sargun. Wah, kalau ka awak we jaludug jangkung sagulung. Ya si dewa-dewi teh hayang ngabuktikeun ka baguk aing sigana. Aing teh kudu dibantuan. Hasok mono Sargun kulajar. Wah, kajedog wae saja. Guntara geus coba dicarita harita ngajoelat kudu ka tempat anu rada anggang. Dewa-dewi alas datar musirkeun paneuteup ka si Jagal Hawuk. Harita Dewi alas datar nyaita deui. Hei, Jagal Hawuk. Lantaran maneh kalah kanang tang tarung, ngandung harti maneh bakal ngarasakeun akibatna deui sia. Dewa-dewi alas datar bakal ngalakukeun tindakan deui sia. Dewa-dewi pedut anjir. Awas maneh duaan mah ukur 3 geprakan aing bakal dirubuhkeun sia. Ceuk aing ge ka bagug mangkul kawas maneh duaan mah moal aya hartina keur aing mah sia goblok. Asok maju sa dewa-dewi pedut. Dewa-dewi alas datar bedah sapada harita amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caitan si Jagal Hawuk anu geus nganggap enteng ka maranehna duaan. Dewa alas datar anu leuwih ti heula majuna rajang bari ngagero. Jana, urang ajar sia. Montong sombong sa Jagal Hawuk, tada sa kurang ajar. Jorelat cilung Dewa alas datar majuna rajang. Dewi alas datar ngacoret marangan panarajang anu jadi salakina. Sabetan 2 pedang arah kana anggota badan si Jagal Hawuk. Tapi kacepetan gerak si Jagal Hawuk leuwih unggul ti 2 urang lawana ngajadikeun sabetan 2 pedang taya anu bisa keuna kana sasaran. Ngacorelatna cirim si Jagal Hawuk teu beda ti kalangkang setan we. Sauk-hiuk, pros. Si Jagal Hawuk geus aya di tempat anu kosong. Dewa-dewi alas datar jadi panasaran harita gancang nyusul tapus ku panarajang susulan. Ngagunakeun kacepatan gerak jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Oro kaya si Jagal Hawuk da puguh geus ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu lintang panumaling jagat. Ilmu pangenteng badanna teu mampu diimbangan ku 2 urang lawana. Pikeun anu kadua kalina panajang dewa-dewi alas datar teu keuna dewe kana sasaran. Sauk-hiuk, jelak, pros. Si Jagal Hawuk geus aya di tempat anu kosong deui. Dewa-dewi alas datar pada sayaga deui. Pikeun neruskeun tarungna. Sedengkeun si Jagal Hawuk kabagikeun paneuteup ka 2 urang lawana. Nyangeleng bartus nyarita. Wah! Kos tua geprakan sia dewa-dewi pedut. Tina geprakan nu ka di rumah marane duaan bakal dirubuhkeun ku aing sia.
Gablog kabagong sa ukulat yung patun siya kurang ajar. Wani-wani talo ngalawanan aing siya. Hayat! Asok sa gunakan terus along panghebat na Dewa Dewi Kublok. Dewa Dewi Penut. Dewi alas datar anu wicela maju bari ngagero. Mana bener-bener sombong jagal hawi. Rasakeun sa kurang ajar. Hayat! Jurelat cilung Dewi alas datar majuna rajang dituturkeun ku Dewa alas datar anu marangan kana panarjang pamajikanana. Harita si jagal hawu kabuktikeun caritaanana. Panarajang dua urang lawanna teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan anu jai lawan. Si jagal hawu teu saukur nyingkahan panarjang lawan tapi ngalakukeun panarjang balesan. Tata gerak jeung kecepatan panarjang si jagal hawu geus teu bisa disingkahan, mangsa ngabagikeun panarajang ka dua urang lawanna. Dewi alas datar anu leuwih teu heula dadana dihantam ku panarajang dengan kato si jagal hawu. Sauk hiuk lelat, osat, hiuk jebrot dan Dewi alas datar ngagero nahan ka nyeri, jengkang gebut, rubuh maring lemah. Datang panarajang Dewa alas datar sauk hiuk lelat, pros. Me bareng jeung ngeplosna panarjang lawan. Harita panarjang dengan kenca si jagal hawu ngantem dada lawan dituturkeun ku jejekan kana beteung lawan. Sak hiuk jebrot, sak jejak beteung hiuk dek ngek des. Dewa alas datar ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh maring lemah. Ningali kana eta kajadian kibuyut wajah datar jadi kagetin. Sabab saukur ku tilu geprakan kiwa Dewi alas datar bisa dirubuhkeun ku si jagal hawu. Bari merhatikeun kalebas si jagal hawu harita kibuyut wajah datar ngupatina jero hatena. Pikir anu kadua kalina aing dipanggihkeun jeung budak lalaki mangkat rumaja anu boga kamampuan ilmu silat tingkat tinggi. Kayan si jagal hawu leuwih sangar jeung karang mun dibandingkeun si jeung Sinang Bule mah. Malah si jagal hawu leuwih gancang tibatan Sinang Bule dina ngarubuhkeun anu jelawana. Aing kudu ngagunakeun sakabeh kamampuan mun kaya kieu mah ieu. Ulah tepikeun kale cajaten ku si jagal hawu. Si jagal hawu anu mancuh dina tangtunganana harita ngareret ka kibut wajah datar terus nyangereng bari nyarita. Giliran wae ayeuna mah anu maju tarung sia wajah datar. Buktikeun tepikeun ka mana pangabagung maneh teh sia goblok. Sanajan maneh jago kolot aing mah. Wayana naunan tanggurak mangkalu kawas maneh mah sia. Jurelat cilung Culu gedeg kibuyut wajah datar mancuh dina tangtunganna di hareupeun si jagal hawu. Harita kibuyut wajah datar langsung nangsukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu silat garang rangkuti digabungkeun jeung kakuatan ilmu ranggosa geni. Netepseukeun kanu jadi lawan harita kibuyut wajah datar terus nyarita. Si lain montong anggap enteng ka dewek sajagal hawu. Sakumaha hebatna ilmu silat jeung kakuatan talaga lapisan si lain. Cantang tu deuleu sia. Si lain bakal mampu ngimbangan kakuatan ilmu dewek sia. Tada sia jurus garang rangkuti jeung kakuatan ilmu ranggosa geni.
Jolela cilung Kibuyut wajah datar maju narajang. Angin samaran panarajangna nebarkeun kakuatan hawa panas nebak kana badan lawan. Tapi Kibuyut wajah datar kagetkeun deui we. Sabab waktu panarajangna di Bandung lawan, banterokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung. Harita Kibuyut datar ngabangkieu mundur ka tukang sababaraha lengka. Sedangkan si Jagal Hawuk ukur mundur setengah lengka. Sawuk keduk das bangkieu jaling deug. Kibuyut wajah datar ngabangkeun ka tukang. Gancang Kibuyut wajah datar mancuh ke tangtunganana bari ngatur eng hapanapasna. Bari merhatikeun anu jilawan harita Kibuyut wajah datar ngomong dina jero hatena, "Edan, bantrokan kakuatan talaga lapisan. Anu kakuatan ilmu rangkos segeni. Tetela daya pangaruh pikeun si Jagal Hawuk mah. Aduh, sapasang leungeunna tetela di sakara-kara ieu mangkeluk teh. Aing jadi penasaran. Kudu ngagunakeun kakuatan panarjang jalak jauh mun kaya kieu mah ye. Aing ilmu ti Abah Ewan ku aing dikaluarkeun. Digabungkeun jeung ilmu ti Abah Wahyu ku aing digabungkeun. Kibuyut wajah datar harita saga diri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu ranggos sageni anu sapinuhna marengan panarajang jarak jauhna. Wah, saukur kitu patut bangabogu maneh teh wajah datar kurang ajar. Coba ini gunakan kekuatan lebih hebat saja koplok. Jangkar kehead, kolot tangkurak. Wale pasti na oge bingung. Dulu kehebatan aingnya. Sok maju deui sia wajah datar. Katrukeun sa pangabogu ge. Kurang ajar si laing. Memang kudu dibinasakeun sa Jagal Hawuk. Sok tong ngomong sablok. Dewe ke semua mere ampun rasakeun sia kakuatan ilmu ranggos sageni. Kibuyut wajah datar seperti waktu ke tarung ayunanang bule. Harita ngagunakeun kakuatan ilmu ranggos sageni anu sapinuhna. Marengan kana panarajang jarak jauhna. Kibuyut wajah datar ngalakukeun gerakan di tempat tina sapasang leungeunna tin blesat gulungan seuneu anu ngarah kana tangtungan badan lawan. 5 gulungan seuneu harita ting blesat panu kalabas si Jagal Hawuk. Tapi si Jagal Hawuk henteu jingkahan eta panarajang jarak jauhna. Tetep cicing teu ingkah di tempatna bangun anu ngahaja narima 5 gulungan seuneu anu muru kana tangtungan badanna. Kajadian lumangsung ngakitkeun di we Kibuyut wajah datar. Sabab harita 5 gulungan seuneu ting blesat teh ngahantem kana anggota badanna si Jagal Hawuk, tapi si Jagal Hawuk tetep mantuh dina tangtunganana bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Sauk blesat, war, das, blesat, das, war, blesat, das. 5 gulungan seuneu sangeusna ngahantem anggota badan si Jagal Hawuk terus palareum. Cek aing ge naon ieu goblok. Wah, kakuatan ilmu ranggos sageni dana haon nu kitu patut sia. Eta mah ilmu tikotok sia. Ilmu haon digunakeun ku maneh teh goblok. Wah, aing teu kalasan naon-naon sia wajah datar. Orkah gede hulu ngagul-ngagul ilmu sia teh. Wah, gede naonan sia teu kalasan naon-naon ku aing mah anjir. Saukur gablek kakuatan kawas kitu hayang ngerebukeun aing sia. Wali hayeuna anu bakal direbukeun ku aing. Rasakeun sia mah deuleuh poe panon poe isuk mah sia. Modal
sakedeung di sia. Rasakeun sia kurang ajar. Hayya! Jorela cilung si jagal hawuk harita nu majuna rajang. Jorela tajrim si jagal hawuk lir upama kalangkang setan. Kacepetan gerakan geus teu bisa ku kasegetan panon lawan. Harita kibut wajah datar dengan saukur bisa sakalinga penung panarjang lawan. Tapi panarjang susulan si jagal hawuk mangrupa panarjang sapasang leungeunna anu pilih genting hantem kana anggota badana harita geus teu bisa disingkahan ku Ki Buyut wajah datar. Jorelat korepat sok yuk. Panarajang lawan di Bandung ku Ki Buyut wajah datar. Datang panarajang susulan si jagal hawuk. Jorelat korepat sok yuk. Yuk. Setan dewe kerupuk. Ki Buyut wajah datar ngageronahan ke nyeri terus ngacengkang rubuh maling lemah. Si jagal hawuk mancuh dina tangtunganana. Merhatikeun anu jai lawan bari nyangering terus nyarita. Sekaing ge pangabogug bade mulayanya naudan anjir. Dipake talu ngalawanan aing mah sawajah datar jago kolot goblok. Mun aing teu hayang gancang panggih jeung si Budi Karoban mah. Di bodaran si aing wajah datar. Hayu sargun goblok. Aing hayang geura panggih jeung si Budi Karoban deuleu. Si jagal hawuk geus teu malire deui kayan didinya. Harita ini tinggalkeun eta patempatan dituturkeun ku Guntara. Barang tepi ka kampung Karoban. Harita kadatangan si jagal hawuk jeung Guntara dihadang di wae ku Trenggono murid tunggala Nyai Putih Karoban. Harita Trenggono sarua ngahalangan kana karepamaksudan si jagal hawuk jeung Guntara anu rek datang ka padumukanana Nyai Putih Karoban. Ningali sikap jeung caitan si jagal hawuk anu keukeuh teu bisa dihalangan. Harita Trenggono langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Hei, ceuna dewe sampean. Jangan ngawuk. Kowe ora iso. Dateng mari Nyai Putih Karoban. Entuk bisa segampang ngitu jadina. Lamun entuk bisa dialangan, sing bisa dipasikeun, aku bakal lakukeun tindakan. Wong edan. Wajah anggap enteng aku jagal hawuk. Jadi nak ngetak ngomong nak ngula isok ngonah nak kawas ngitu. Kowe kurang ajar ngajang awang hawuk. Wah, ngomong naon sate. Wah. Wale geus tong loba batos sia Trenggono. Trenggono Galeno. Oh. Mereka lakukan tindakan kain sia. Buang kalau kawas maneh. Taruh ngalawan aing mah. Ansak eak sia Trenggono Galeno. Hasok maju sia kurang ajar. Mun galdo gawani mah goblok. Waduh. Bocah. Edan iki. Kurang ajar. Anggap ngenteng aku. Aku sing bakal buktikan mampu ngerebukan kowe jagal ngawuk. Tak terima seranganku. Heya! Trenggono maju nalajang.
Tapi si Jagal Hawuk tenyingkahan panajang lawan, haita ngabandung datangna panajang lawan. Sok hiu keduk das. Bangkiung. Trenggono ngabangkiung mundur ka tukang. Mangsa panajangna di bandung lawan. Waduh, apa iki? Apa iki? Apa iki? Apa iki sia? Goblok. Trenggono teh penasaran. Seperti halna waktu keur tarung ngayunanang bule, harita Trenggono ngagunakeun sakabeh kamampuan dirina. Tapi ilmu pangenteng badan jeung kekuatan talaga lapisan si Jagal Hawuk jauh di saluhureun Trenggono. Akhirna waktu Trenggono ngakabeunangan ku panajang leungeun katu lawan anu ngahantrem dadana, harita Trenggono ngacengkang terus rubuh maling lemah. Sawuk hiuk delat, hiuk jeblot. Aduh, aku kalah. Dasar wong edan. Apa ini? Waduh. Trenggono ngageronahan ka nyeri terus ngacengkang rubuh maling lemah. Jorewat celung. Cedagedeg. Si Jagal Hawuk mancu dina tangtunganana di gigireun Trenggono anu masih keneh ngagoler. Wah. Sukudang sa Trenggono galeno. Saukur kitu watut bangabogog maneh teh geuningan sia. Jajakeun aing sakurang ajar. Aing hayang manggihan si Putri Karoban. Lamun maneh mau ngajajakeun, aing bakal dipodaran ayeuna keneh sia. Bisa bari peureum aing modalan mangkulu kawas maneh masih goblok. Trenggono ngeunya udang lalaunan. Terus cengkat nantung. Bari sumengirnahan ka nyeri di barengan rasa kasieun ku ancaman si Jagal Hawuk harita terus nyarita. Aduh ngopo iki? Aduh, keur mak ngurang keur katarajang nongtot bujur. Aduh, sakit ngelok-ngelokanana sagede jambu ngair. Waduh, opo iki? Ngampun Jagal Hawuk, ngampun. Aku aja dipateni, ngolah dipaean kok. Aduh, aku masih pengen hidup. Jadi nanti masih pengen ayang hirup. Sing kerunya we. Aduh, ngampun Jagal Hawuk, ngampun. Ngayo we, ku ngurang dijajabkan ketemunya Putri Karoban. Sing penting aku ora dipateni Jagal Hawuk aduh. Kurang deket kadarajang. Ya nongtot bujur ngajeni sagede dawegan aduh. Gelo. Katambah menang keluas begi lok-lokan aduh. Geus kitu mah harita si Jagal Hawuk jeung Guntara dibarengan ku Trenggono tos sarinit rek nepungan ka Nyai Putri Karoban. Barang panggih jeung Nyai Putri Karoban. Harita kayaan sapasang leungeunna anu potong lebah sambungan sikuna alatan tarung jeung nang bule. Harita dibangker ku kain anu ngandung ramuan obar. Tumali jeung kayaan tatu sapasang leungeunna Nyai Putri Karoban geus teu bisa ngagunakeun kakuatan ilmu puputan Jayabuana. Si Jagal Hawuk jeung Guntara ngawanohkeun heula dirina. Saterusna Guntara ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudanana, geus ngarasa cukup ngajelaskeun karep pamaksudanana, harita Guntara mungkas kateranganana. Lah, jadi gitu maksud tujuan bangna. Hayang tepung jeung Nyai Putri teh. Mudah-mudahan we Nyai Putri bisa ngabantu. Sakumaha Pak nu diharapkeun ku kuring duaan. Wah, pokoknya mah dengekeun sia. Maneh kudu bisa ngabantu ka aing sa Putri Karoban. Aing geus sabar hayang geura bisa nembus ka kampung kahuripan. Aing hayang geura buru-buru ngacak-ngacak ku aing. Aing hayang gancang modaran sinang bule. Eta mangkuluk memang kudu modal kulo ke aing. Aing masih keneh nyidem rasa dendam sebelum nama kasinang bule. Sabab sapasang leungeun aing jadi cacal kawas kieu teh gara-gara tarung jeung manehna.
Ayeuna aya sejagal hawuk budak lalaki anu sapantar jeung Sinang Bule. Satang boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Asa kabeneran mun kitu mah. Aing bisa malaskan nyali secara teu langsung. Si jagal hawuk anu bakal mang malaskeun kanyali ka Sinang Bule. Nyai Putih Karoban neuteup ka si jagal hawuk beus nyarita. Kula bisa ngarti. Kana kalep jeung hayang Andika jagal hawuk. Malah kula tang tuwe bakal ngabantu ka Andika. Sanajan diri kula geus bisa ngagunakeun kekuatan ilmu puputan Jaya Buana. Sapasang leungeun kaula jadi cacat waktu tarung ayunan Sinang Bule. Tapi ngeunaan ilmu kagaiban kula bisa minta bantuan ka siluman baru Kangkang. Bisa dipastikan kekuatan siluman baru Kangkang bakal mampu ngungkulan kekuatan anu mager kampung kahuripan. Ngan pikeun ngabantu ka Andika teh cang tuwe aya syaratna jagal hawuk. Naon sejak eta? Pasaratan naon hasok omongkeun sia. Naon pasaratanana Saputih Karoban? Oh, aing geus sabar sia. Kuntara milu nyambungan kana caritaan si jagal hawuk. Salah kumaha kitu maksudnya Putih teh? Jika jelaskeun. Terus terang kula ge sabenerna nyidem merasa dendam ka Sinang Bule. Sabab sapasang leungeun kula jadi cacat teh lantaran kumanehna. Jadi syarat anu dimaksudku dari kula kawilang gampang jagal hawuk. Kula bakal ngabantu tapi Andika kudu janji sanggupikeun mawa babatangna Sinang Bule ka dieu. Minangka keur bukti yen Sinang Bule geus binasa. Eta syaratna mah. Kumaha sanggup jagal hawuk? Wah, cetek atuh syarat kitu patut banjir. Aing tadi pan geus diomongkeun. Aing hayang geura bisa nemos ka kampung kahuripan teh lantaran hayang gancang modalan Sinang Bule. Jelas aing sanggup mawa bangke Sinang Bule ke Sindang. Sabab aing boga kayakinan Sinang Bule sanajan cuk beja ilmu silatna hebat. Tapi keur aing mah eueuhna naonan eta si goblok teh. Hade mun kitu mah jagal hawuk. Mun engke dina waktuna Andika aya datang mawa babatangna Sinang Bule, kayan hate kula bakal tenang. Sabab geus bisa malaskan nyeri sok sanajan teu langsung ku dari kula. Ayeuna kula bakal ngambat siluman baru Kangkang, ulah kaget. Mun Andika saukur ngadenge sorana teu katingali jerimna lantaran